Mak, acing aya tugas KKN ka kebun Abah. Kan itu masih leuweung keneh, suasana nage masih ngeunaheun. Ulala sangar jalan nage hese jauh ka lembur. Ieu kan tugas, lamun teu ka ditu teu menang nilai, aju teu lulus. Ka hade sing hade ulah kancolahnya. Oh mak, acing rek mangkat heula, budak geus narangguan di ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si John kemana sih? Belum mau budak. Paeh mana teh budak paeh. Lama bae saya ngomong, haju beneran mah. Perjalanan jauh iya masalahna. Pok di sabar we sia. Woi, itu si John tuh karek datang. Woi, sorry nya kebal. Ada yang mandi heula. Kalau amat ya, kos parawan, dangdanan kos gitu ge. Ayo geus kumpul KB ya. Ayo berangkat, udah sore. Sebenarnya sih narinya tuh si KKN. Atuh niat aing tadi na gua kebal. Gila atuh sia. Ih, geuning aing teu make sendal, aduh. Oho. Bego eta budak, seperti tadi horekan teu pake sendal, bolon. Ai sia rapi lurna doang. Naon aing mah tadi geus rapi, nungguan sia kebal. Jeul atuh handapna. Poho aing poho. Aduh, jadi aing nu nungguan. Sia doang emang nu bener pakaianna. Atuh aing. Geus tungguan urang di dieu. Tuh budak tuh, hayo John. Iya budak kalah make kolor. Oh tuh aing ganti heula lah. Geus ulah lah kebal sia. Ayo kebrek sore. Nyangkut. Mana ini jalanannya? Woi, eta ini kunaon dak? Eta ngomong landak, sanu ngertiin. Urang ulangan ka ditu dak. Alah, ngerti eta aing ini hayang naon? Pan ini cicing bae, kurang apa ya duitnya ya? Ah, ku aing teh sia. Cicing bae ku ini bener 2000 tenek indit sia. Woi, ini saya kolot. Woi, ini eueuh. Saya, lo benar sih ini mah. Woi, ayo. Woi, ya. Woi, anu lewat. Hei, bener sih ya. Anu lewat tadi, anu lewat. Sing bener sih ulah yang sieunan, jaing sieun. Bener, emang bener. Yalah, berang-berang aja jurik. Mun aya mah daripada aing digebugan ku aing. Yalah. Aduh, ngimpi naon aing keur beuting. Banyak setan digebukan ku jelema. Aduh. Woi, berasa teh emang geus teu ngeunaheun ieu, geus balik belah yuk balik. Geus gedeng deui nyampe. Terus neuk beuting deui. Geus lah yuk.
Bah, rek nanya, ini bener teh nya jalan ke kebun Abah. Oh bener eta jalannya bener. Assalamualaikum bah, orang naik tanya, ayah naon bah nu jero kain? Eta anu di jero kain cimat anu terlarang anu ulah disentuh ke jelema karena eta bakal nyebabkeun kecelakaan. Oh tuh bah, nuhunnya orang ngerek lanjutkan perjalanan orang. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam kade cu. Bah. Penasaran aing eta nu di jero kain, jangan-jangan emas batangan eta. Aing masih penasaran kene eta kabungkus kain nu tadi tah. Bodo amat aing baik dia. Kira saya tak aki di teta. Di tadi aya keneh bae. Nah. Mana tak aki? Tadi aya enak eueuh. Penasaran amat aing ka kain ieu naon sih isina? Wah, batu mantra ieu, mantra ka awewe ieu batu ieu. Woi, Aisyah Satiri kemana? Woi. Aduh, Aisyah Satiri kemana Satiri? Bahaya ieu mah. Bisa bae sih. Woi, itu Satiri woi. Woi, kenapa eta dirinya? Degen-degen, bisa bikin nih. Woi, kenaon di dieu? Woi, ayo. Woi, kenaon di dieu woi? Woi. Woi, kernaon sih di dieu? Edan cenah. Hi, aing teh sadar pugu aing di dieu. Ih, salendang nang di mana? Ieu batu. Aing tadi menang nyokotikeun si Abah. Tak aing ge naon? Sama nyen masalah bae sing. Saya anterkeun ka ditu lah. Baik ya. Yo, anterkeun deui ka urusna yo. Ayo budak ka mana deui? Ayo saya tangan-tangan ya. Kata budak kenaon? Geus teu waras ta budak. Waduh. Woi, sakitnya ngaleungit euy. Eta mana? Modar. Aduh, udah semua benar ya mah. Kurang mending balik bae lah. Ayolah balik lah. Tinggalkan bae Satiri mah. Ayo. Woi, ka dieu lain tadinya. Jalanna. Oh, ka dieu. Woi, non eta woi. Geus lah, burangan amat sih daripada urang teu balik. Kan saya. Daripada urang teu bisa balik geus lah, bukan mah ya. Bukan lah. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan bagikan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe. Tombolnya ada di bawah video ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan giat untuk membuat video-video lainnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru dari channel Parung Panjang Humor. Terima kasih.